kan babari kaduruk tahu urang mah ulah siga kitu babari potong cekap neng tos suruh kali korekna tuh abu bela lebatkeun di dia aya simbol cai anu suci simbol hate anu bersih anu baris diterima nyucikan sok amat teu kana di orang kalau dilalapkeun we itu gura diantep angkat terus jadi tahu tos bareng arep potongkeun babari potong lagi krek alungkeun ka parawan anu teu acan gaduh papasan aya pasangan lung sahawe insyaallah enjing kaeng jero alhamdulillah mudah-mudahan ka baledog enjing kaeng anu ka baledog insyaallah enjing kaeng jodoh kataong teu mamahna aya tahir paulah kosong kieu jadi kena desan bilih jadi tincakeun batur makana peupeuskeun aku hiji tara ku dua sampean siap di dewe mungkin sekali top tarik ting tempelkeun tau ka dieu nah eta na hungkul tongkungan kami kalaunannya bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan urang doakeun sing dipaparingan turunan anu soleh tur solehat amin pupuskeun lain karana mangga pupuskeun ku keunung ulah warna dilebetkeun jorok pupuskeun eta lain karana anjan aduh ieu anu geus heula truk dicak iya alhamdulillah dilapkeun baseuh tanya geus teu cai kendi atuh alhamdulillah lapkeun neng ieu sanes ngarendahkeun martabat istri tapi simbol baktina nu janten istri kanu janten caroge manggal betkeun deui aduh neng pangluhurna dua anak tah itu goncangan rumah tangga mudah-mudahan hidup sing biasa antisipasina pecahkeun keduaan bari mundut ka Allah Subhanahu wa taala ye keni asal tina taneuh urang bakal uih deui karena taneuh oge tetep segala masalah dipasrahkeun ka Allah angkat sakedik alah upami Kang Aris di SMA hiji terus aya kode dasar Kang Jang tuwaka aja dirodonkeun ieu tukang foto aya di handap bisi katenggeukeun ieu